ngengke amal soleh. Di mana aya kertek dina hate hayang ibadah wonten we harita keneh ulah dengkekeun. Rek nurutan maca Quran uswah pan kudu temong-temong uswah mah kana ditemong-temong. Ibu teh ayeuna rek berjamaah, budak hayang ngilu berjamaah, kudu dicontohan kolot sieun ria. Tah uswah mah kada ditemong-temong. Batur maca Quran tepikeun ka 30 juz sampai yang nurutan batur teu bisa. Aya pitu tuh aya hayang rek nurutan mah dirinya teh. Batur sadinten bisa 5 juz, urang teu bisa, hayang bisa. Aya pitu tuh aya contoh we disebutna uswah. Mata kada nemong-nemong kana amal mah. Uswah mah kada temong-temong. Atuh batur mah 5 juz, urang mah 5 lembar atuh. Lamun daya uswah kumaha hese. Da jungjungan ge sok nemong-nemong. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tembongkeun urang teh. Umat Islam teh akhlak anu sae teh ibadah urang teh tembongkeun. Ngarah batur bisa nurutan. Lamun disumput-sumput bisa batur bisa nurutan. Dina amal anu wajib aya amal anu disumputkeun, aya amal anu ditembongkeun. Mun eta amal teh kira-kira amal sunnah, saena disumputkeun. Lamun amalna wajib tembongkeun. Ibu salat berjamaah, bapak berjamaah salat di masjid, tembongkeun batur cenah apa? Tah lamun salat sunatna di bumi, saena sumputkeun. Zakat wajib tembongkeun. Ulah sebutkeun hamba Allah zakat mah kudu puguh. Zakat harta kada jalmina puguh. Ulah sumput-sumput. Tah lamun sedekah sumputkeun. Nu sana mah sumputkeun. Jadi nyumputkeun amal teh amalan sunah. Anu wajib mah tembongkeun. Ibadah haji apal batur nu sunah mah tong disumput, kada disumputkeun. Tah nalika urang aya kahoyong ngidamel amal soleh, enggal di dinya setan ngagoda ka urang supaya poho teu amal soleh. Buru-buru urang teh keur aya hayang maca Quran teh. Buru-buru maca Quran harita keneh. Komitmen urang kana diri ti mimiti ayeuna abdi mah moal kagoda deui rek maca Quran.